jalma sadayana ku Gusti Allah pasti dibere musibah. Jalma ku Gusti Allah pasti dibere ujian. Pasti. Eueuh si jelata, eueuh si ternama, eueuh si rakyat, eueuh si pejabat, eueuh wong malarat, eueuh konglomerat, kabehanana ku Gusti Allah dibere musibah, dibere ujian. Ieu duanana ku Gusti Allah dibere sedih jeung dibere bunga. Ieu duanana ku Gusti Allah dibere seuri jeung dibere ceurik. Nah, maka ketika dibere pahit atau hirup dibere hasem, cek di dieu isna minal lemon saroban hulwan, jadikeun buah malaka anu pahit, buah cereme anu naon, anu hasem, buah kadongdong oge anu naon, anu hasem, jadikeun saroban hulwan, sing jadi manisan anu berharga, sing jadi nepi ka jadi tempat oleh-oleh, sing nepi ka jadi aya hargaan. Tegesna musibah anu kena ka diri urang, musibah anu kena ka sacenah, ieu musibah teh sing jadi kauntungan, sing jadi derajat waliullah. Naon sababna? Yeuh, cek pun guru teh ama baheula untung guru teh loba. Jadi wali teh lain kudu syarat ngalap dalail wae. Jadi wali teh teu jadi syarat kudu tawajuh ngalap dikir wae. Tapi sawarehna adalah bisa ngolah kana takdir, bisa ngatur kana takdir anu terjadi perihna nyerina al iwadu minallah, sakabeh nu kaluar tina awak urang, energi urang, capekna urang, perihna urang, nyerina urang, al iwad minallah, jadi gaganti ku Gusti Allah, jadi pahala ku Gusti Allah, jadi darajat ti Gusti Allah. Mana contoh?